Terang-terang ibu bima tengah ada harusnya Ah, kunaon atuh? Boga mah tuh bibi. Itu dah aman lambung bibi mah. Sugan eta bibi dahar jeung naon? Dengeuna. Ya menu isuk-isuk mah biasa we, selwan sambal. Berang. Yang putih selong tuh. Nyaho, malaning beteh selong mah. Coy sambal deui sarwanya. Heeh. Sore. Eta angen kacang geuningan jeung goreng japu. Hah, bisa wae ieu ya, anjir boxer toke ya. Bi eta mah bibi teu ngeunah dahar teh lain kulantaran boga mah atau misalkan penyakit. Tapi bibi ngan saukur henteu boga deungeuna. Isuk mah cobaan geura. Dijamin ngeunah dahar bibi. Ya, sadiakeun bakakak hayam. Terus sangohaneut perulukan gepuk luhurna. Sopna weh. Sop buntut jeung sop iga. Dijamin, Bi. Nikmat dahar. Benar tuh guys. Oh dia. Atuh. Ya guys. Kan uang balanya meureun aing jebol. Ya ayo wae anjing. Tengah dahar cenah. Atuh dawah deungeun. Serempag deui wae aing bi aing ye. Cenah rek ka kota heula ah. Lapar anjir hayang pecel lele eta teh mana? Aceng mah teu resep, Brad. Pecel lele mah aya nu sejen teu, Brad. Ya aya pecel bebek paling. Arek pecel bebek. Ulah pecel bebek, Brad. Ayeuna mah geus teu usum, Brad. Teu usum kumaha teh? Pecel metik atuh, Brad. Anjing. Anger saroceng. Please, Ceng. Maknya lain motor, Ceng. Maknya pecel motor anjing saroceng. Ieu anjir ngacaprakna ampun teuing. Pecel bebek maksudna bebek anjir bebek apa teu? Hah, bebek. Nu siga entok ning. Parah saroceng ieu ampun teuing. Hah, bisa wae ieu popoyan anjir. Abi mana tas di mana ceng hujanan? Eta lur, tas di parapatan geuning lur. Meuli sorabi lur, burit-burit kieu ngeunah geura lur. Atunya puguh anjir mun masa kalian meuli nasi loba urang hayang. Apa cuma nitip? Puguh aceng ge. Kalah keuheul lur. Lieur eta puyeng pokona. Tukang sorabina lur. Palingnya aceng ya mana lieur mah. Kumaha caritana bisa lieur kitu tukang surabi? Kapan aceng teh lur? Meuli sorabi teh tadina hayang atahna lur. Ambih di daharna haneut-haneut di imah lur, bisi kaburu gaaleun meuli ti ditu asakna mah. Geura dibere adonan lur. Rek teu lieur kumaha ceuk aceng mah eta. Atuh ceng, di mana-mana ge atahan surabi mah adonan atuh ceng. Dibuleudkeunana teh dina citakanana ceng, ampun ting nya atuh. Meuli surabi atahna dibere adonan. Aceng eta mah. Lieur. Lah, di dia gini? Geus balik ning mah? Geus, alhamdulillah. Oh, syukur atuh aing geus balik mah kumaha si bibi ayeuna? Alhamdulillah geus sehat di imah aya. Oh, atuh. Tah guys, ieu teh amang abi guys nya. Mang Odon. Ieu teh salaki Nabi Ebah. Bisi aya nu can apal tah ieu. Sok Bang, kenalkeun heula Bang. Teu kudu deket-deket teuing Bang, teu kudu ya. Teu kudu. Lain ya. Ai si bibi teh gering naon caritana teh nepikeun ka dirawat lila di rumah sakit. Sek dokter mah cenah kompleksi gusi. Kompleksi. Infeksi meureun. Infeksi. Geus ganti. Tiba heula Mang. Ya, karena penyakit mah infeksi. Labun kompleksi mah karena jahit. Nya. Lain lo puguh. Memang teh kamari di rumah sakit teh gadon curhat we ka dokter. Curhat mah teh. Kan si bibi teh ditanya ku dokter teh. Ibu gaduh gula henteu? Dijawab ku memang teh era-era ge. Dok, bujang-bujang gula sama ranu sejen ge tos seep. Anjing. Ya nu sahuluut anjing. Please Mang, yeuh Mang. Maksudna dokter eta nanya Bi Ebah bogaeun panyakit gula atawa henteu lain gula kaung nu di imah Mang.
teuing. Coba cek dokter memangnya kudu dirawat lo cenah. Ini gering naon Amang? Teuing gering nama. Ngan cenah dirawat nanti di rumah sakit di Bogor. Naon ngaran rumah sakit? Ah ngaranna mah poho deui mah teh. Ngan rumah sakit khusus menangani OGDJ. ODGJ orang. Tah eta. Tapi dah. Heeh, Mang. Ya. Cek orang mah Amang buru-buru dirawat, Mang. Komo ayeuna ku dokter geus dititah dirawat itu. Mending ge dirawat buru-buru. Ira Mamang rek dirawat. Oke, geus rada nyase. Ada ayeuna capek keneh tas ngurusi bibi kapan? Engke diantar ku urang nya lamun misalkan geus jase Amang. Ke diantar ku urang. Ka itunya ka Bogornya. Nya. Heeh. Tong lila teuing, Mang. Bisi kaburu parna nya geus nya. Oh, ka itu. Ain berat aing mah euy asal ngimpi sia aing panggih deui jeung maneh euy. Aya meureun 300 tahun setengah mah meureun nya urang tuh panggih. Ini sakedeung mah. Lila lah maksudna mah. Lain teu paham aing mah euy ku didinya euy sangkilang geus lila urang teu panggih teh nya. Tapi beungeut tah masih keneh kieu maneh. Kumaha kitu? Butut nya. Ieu teh Brad. Geus menang edit. Panghalusna ieu teh. Sudah ngedit sakieu. Geus halus. Kabayangnya can diedit baheula anjing dia kieu. Ruksa kabayang anjing. Geus lah. Ayeuna mah tong ngomongkeun beungeut ya guys ya. Da, saya aya yang ngomongkeun beungeut. Ayeuna mah aing hayang nyaho usaha di dinya kana naon? Jual beli toke. Jual beli toke. Jual beli toke. Emang mahal eta toke? Lah salah Brad, keur mahal harga toke. Kok beneran atuh anjir aing ngagunuk. Anjir pagujud eta toke aya mur 2 siki mah. Pagujud 2 siki. Aya sabaraha emang hijina toke eta? Tapi nu bersertifikat tokena. Oh sabaraha hargana? Lamun toke eta urang ngajual toke 100 juta ku saya dibeli. hiji Non sertifikat. Oh, saya toke sertifikatan mah imane. Ya, lauk arwana aya sertifikatan. Nya ucing angora atau ucing petnos aya sertifikatan. Da eueuh atuh toke mah imane. Pan meureunnan ari imah mah aya sertifikatan. Siapa anjir jual beli imah anu aya tokean meureun lain ngajual toke atuh teh. Anjir si ieu. Asli lagi anger we anjir empang punya aing anjir rek cager si ieu. Ampun teuing. Kos, aceng kamari kelut deui bae sia. Jeung saha, Ceng? Eta jeung Haji Kholil geuning, Kos. Masalahna emang naon, Ceng? Aceng dituduh ngintip. Haji Kholil keur mandi. Sugan, di dinya rumasa teu? Puguh teu rumasa. Kos, ayo ah. Orang mau nesis katean nih, keur mandi. Dosa nong mandi teh komo di awewe. Wah, kemarin ngajakan gini ke orang. Urang mah ini teh ya apa majikan rek ka pasar heula nya. Oh. Iya, mau berarti jeung manehnya. Nama Si Kosim berarti eta. Anu noong Haji Kholil teh. Jeung anu nyumpit pundukna nepi ka lancleb. Eta teh nuduh nama ka Aceng. Tuh ingat orang mah teu apal mah Ceng. Sarwana mana ge sigana mo.